Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangakeun Dedemit Curug Sanghyang. Ieu dongeng kanan Kileksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Kebat lampahna Jalil maneh numpang mapai jalan satapak balik ka lembur dungus. Di jalan teu waleh kukulutus amek kasih toleng anu teu beunang diajak badami. Aduh sia, awas ya toleng, hiji waktu mamaneh teh butuh aing aya pamenta moal diberes ya. Ani asa ieu aing komo aya anu mangeunangkeun atuh. Jalil ngomong sorangan bari leumpah. Akhirna jog anyog ka lembur dungus langsung muru ka imahna. Kasampak teh indungna anu katelah mah Urwi keur ngadaweung dina golodog. Ari di luar jempe teu aya sasaha. Gue mah Urwi teh curing hak atoh nejo anakna datang. Alah bagea teuing Ujang, anak emak ye kumaha hasil? Mitra kaum dangu geus teu sabar hayang geurang ngadenge bejana. Gek Jalil diuk dina golodog manehna memeh memalan teh muka baju heula lantaran hareudang kesangna mani ngucur. Wah sit atuh mah pokona mah cita-cita uing bakal laksana ayeuna. Sabat tetela aki teh jagoan atuh bisa wawuh jeung siluman. Malah mah uing ge kabawa jago atuh da bisa tepung jeung siluman atuh. Si pisan atuh mah. Jalil nyaritana biasa we mari jeung papeta. Sit teh sit kumaha? Ngomong kesing bener ari jeung kolot ulah loba ocon. Pana ali ye tepung atawa henteu jeung aki maneh teh? Ya tepung atuh. Kumaha ari pelet dibere atawa henteu? Henteu atuh. Da lain menta pelet uing mah. Tapi menta jimat anu mati anu bisa nyumponan sakabeh pamenta uing atuh. Mana jimatna? Iya atuh. Siwa song nemongkeun batu hideung sagede nog hayam. Ma Urwi colohok lantaran nyaan anakna teh meunang jimat. Kop eta batu teh dicokot ku Ma Urwi, tatap diusap dialak hilik, terus ditimbang-timbang karasa ampeg. Ieu teh ti saha? Nah, geuning mani babari. Ari emak atuh. Apaan ti aki kasam atuh. Heueuh. Kumaha carana da aki maneh mah teu bogaeun anu kieu henteu. Barabat atuh Jalil teh nyangkeun pangalamanana. Diterangkeun sajalan terahna teu aya anu kaliwat. Ma Urwi colohok. Bungah pacampur jeung heran horeng anakna teh tepi kangalaman kitu. Sakitu pamanggih uing teh mah. Pokona mah si pisan atuh. Ya syukur atuh ari kitu mah oge milu bunga. Keur urang sasayagean sasajen. Ulah aya anu kurang eta teh. Komo ayeuna mah anu mimiti sasaat keur ngabageakeun. Mitra Ma Urwi bubuhan geus apal kana urusan nu kararitu, lancar urusan Jalil teh da dibantu ku kolot. Gancangna Ma Urwi teh balang siar ngumpulkeun barang-barang anu dibutuhkeun keur sasajen. Kayaning surutu, log atah, daging atah, kekembangan jeung sajabana. Ari Jalil ngabaheuhay ditepas, ngareureuhkeun kacape bari ngalamun. Ngawawaas mun manehna geus laksana, males ka nyeri ka unggal mojang nu kungsi ngahina ka manehna. Jeung nyawang lamun manehna geus boga pabajikan.
kocapkeun peutingna harita teh Kirawanci Isa Maurwi jeung Jalil teu ka mana-mana dati sore keneh ge geus hayagi sasajen parupuyan marak bakruhai menyan geus hayagi sagede peureup kekembangan 7 rupa sasajen pinuh sanyiru Maurwi geus sagedang dan Jalil oge geus meneko di jero kamar rek nenyokeun perak-perakan indungna dina masang sasajen. Jalil, Bandungan sing tengetnya ye, sabab engke mah anu kudu migawena teh maneh lain emak. Ayeuna mah hitung-hitung mi temeyan, bari ngabejaan cara-carana. Pancek aki ge kudu nanyakeun ka emak atuh. Maneh biuk di dinya. Sok nyarane kana bilik. Jalil pindah. Yuk sila meni meneko nurut kana papatah nu jadi indung. Harima Urwi emok deket lawang. Tuh, tampokeun. Nuna parupuyan di dinya. Rurujakan dina nyiru. Nah, kemang teh make baki. Suruh tuh jeung nogata dina pisin. Biukna sing mernah. Mana jimatna? Jalil. Ieu atuh mah. Waktu nak dinapisin. Kade sih hati-hati. Sok muna jimat lalaunan. Kumaha aya jampeanana, mak. Hanya duka teuing. Pan meureun geus dibejaan ku aki maneh lain. Kitu wae cenah. Sadiakeun sasajen terus sambat anu mere ieu jimat. Sarta bejakeun sakabeh maksud jeung tujuan oing atuh. Nya heueuh. Kitu we atuh. Dalin jampe eta mah jang jawokan. Tapi ayeuna mah ulah waka punta-penta naon-naon. Sabab teu sopan ari karek datang geus sagala dipenta mah. Ieu mah minang ka ngahormat we. Heeh, mah we nu ngahormatna. Ke uing rek guguru ka emak atuh. Nya heueuh. Mitra kaum dangu harita keneh Ma Urwi ngarekepkeun diukna. Kop kana menyan tuluy disemplekeun sagede kelenci, sagede kaleci. Memeh dibeuleum ditiup heula. Tuluy disuhun. Pun sampun kasang rumuhun. Tang nepikeun keteg hate ingsun. Anu ngancik dina jimat batu buleud. Pun sampun. Sok nuna menyan kana parupuyan. Perepet paledug haseupna mulak kaluhur. Kaame bau menyan manis tegak mulak sakamar pinuh. Jalil kekereuceuman. Biukna teu ajeg dangdak dengdek ngajauhan mulekna haseup menyan anu ngebul mani mulek. Maurwi majikan geus ahli bubuhan asuhan aki kasam keur ngorana. Kop kana jimat batu buleud teh dicekel ku dua leungeun. Diungkulkeun kana haseup menyan. Bari kunyam-kunyem babacaan. Hanyaka teu kadenge kakecapanana da ukur digerendengkeun lalaunan. Lila-lila leungeunna teh oyag-oyagan jiga anu berat. Akhirna jadi ngageter kawas aya anu ngabubat babitkeun. Ma Urwi tepi katik paparaket kawas mawa barang berat. Naon mak? Lagi. Gituan. Kakade murad mah bisi ningang kana nog. Jalil colohok kaget. Tapi Ma Urwi henteu nemalan da keur husu ngahormat jimat. Ngabageakeun minangkana. Geus rada lila sok batu teh dituna deui dina urutna. Ma Urwi meuni ngahega kesangna bijil. Jalil mah ukur colohok. Haturan bilujang sumping kanu kagungan ieu batu. Sumangga salib
nyangakeun sangu putih sapulukan alit anu kasangakeun ageng anu disuhunkeun ieu pun anak gaduh maksad mugia kersana tarin Urwi dari anak kerina nyarita nyampe sakedeung teu kadenge naon-naon tapi teu lila hiuk aya angin ngagelebug sorana seah ngakuruh imah biasa pating rariek pating rarekot pas aya anu ngeuneup-ngeuneup hiuk angin ka jero kamar meok haseup menyan ka pojok terus mulek di tengah Jalil meningahegap irungna asap pinuh ku haseup menyan lila seri nu kadengena teh gebeg Jalil ngareja kelantaran manehna moal poho kana eta sora da kungsi ngadenge pasabareng jeung aki kasamtea Rai bulu punukna muriding jantung ratu kesang tiis nyorolok maseuhan tombol diukna meni menekop ayeuna mah beuki percaya yen ku jalan kitu manehna bisa ngondang silungan Maurwi ge bungaheun antaran bener eta batu cima teh aya manuatan sarta bisa ngadatangkeun pangsa silungan najan bari jeung ting puriding bulu punuk ge teu burung we ngarasa atuh leng-leng Maurwi sirahna lieur asa berat asa aya anu numpakan untung gancang ka harti terus noel ka anakna bari mere isyarat sangkan keluar di kamar Jalil ngartieun terus cengkat sarta gagancangan bijil di kamar dituturkeun ku Maurwi hordeng disingkapkeun ngelebet ka tebak angin renghap Jalil narik napas jero aduh mun mah teu ngajak keluar mah irung uing bakal pinuh ku haseup menyan atuh mama kabira-bira teuing menyan segede peureuh gani dibeuleum kabeh atuh sia mah menyan kan sagede huntu kami heuh tapi haseupna mah pinuh sakamar atuh nya menyan hade atuh dah Maurwi diuk dina sama Jalil oge nyampeurkeun rieg imah teh asa ngarieg asa dienakeun gulini gede Jalil curing ngahak manehna ngarasa kaget datang siluman gitu mah ih ari maneh piraku teu karasa eta imah ting raekot dia tadi pating ngalieg kata kami ngajak keluar oge teu kuat ciri ya kumaha henteu teu kaciri ngan karasa eungap sahe serek ngamakan aseup menyan mulak eta mah tuh mah is lain engko deui eta mah beda karasana ku kami sidik nu ngageugeuh eta batu teh datang geura dengekeun ku maneh Jalil teu ngomong deui sirahna dengdek ngadedengekeun sora aneh di kamar tapi nu kadenge ku Jalil ukur ting perepetna sora menyan anu kabeureum di luar kadenge sora jangkrik patemalan sakapeung kadenge sora anjing anu ngagogog di buruan keur kitu brug sada aya anu murag di para puruluk ai toko muruluk kana palupu Jalil jeung Maurwi ngarenjak rekot imah ingeung deui tapi cep terus jempe teu kadenge naon-naon deui jiga nama ki jalak roncenak geus balik deui ka nagarana renghap Jalil narik napas jero ret ka indungna anu keur ngahuleng jiga aya anu dipikiran nah kumari geus kieu atuh geura sare we ayeuna mah Jalil tong kaloba kahayang ieu ku kajadian bieu mah geus bisa nangtukeun yen anu ngageugeuh eta batu teh bener-bener satia buktina daekeun datang ka dieu muga-muga we sing nyaan ngaijabah kana pamenta maneh saterusna Jalil kitu nya mah Uing mah geus boga kayakinan atuh manehna pasti datang atuh mah urang asal kahayangna dicumponan yakin bakal datang atuh ngaranna teh Ujang dijalak roncenak cenah mah gagahnya nurub cupu jeung ngaran Uing
gara urang hijikeun Jalil jalak roncekan jalak roncena atuh. Pak, kajeng dihijikeun sagala. Ulah kitu pamali. Jiga sare ka itu. Mage geus nyaho ka ki jalak roncenak mah. Urang nagara Mandala Sewu eta teh. Geuning mah nyaho atuh. Ih, ari maneh. Apan mah teh murid Aki Kasam deuleu. Heueuh nya. Heeh. Rek sare heula uing mah. Geus kitu Jalil asup ka kamar anu make sasajen. Batu jimat dicokot bus kana saku baju. Geus kitu asup ka kamar sarena goledag kana kasur. Panon kucap kiceuk neuteuk lalangit. Pikiran kumalayang nyawang kanu can puguh karuhan. Hari di luar jempling nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas. Maurwi tatap tutup heula. Tulak panto jeung selot janela biroris. Cag tuna heula kaayaan Jalil nu geus ngagem jimat batu bulit. Urang caturkeun kaayaan sejena. Harita teh isuk-isuk Irawanci pecat sawed. Di imah Bah Janta loba jelema awe lalaki kolot budak ngagimung di buruan. Ditepas ngajajar para inohong pakaianana garinding. Horeng si mana horeng, Bah Janta teh keur narima semah rombongan ti lemur Cibulan. Rek ngalamar Nyi Eha. Sanyana mah geus heubeul aya rancana kitu teh. Da ka imah Bah Janta sok aya anu nganyang. Hiji jajaka jangkung leutik kasep ngalempereng koneng. Cek beja mah anak kubu Cibulan cenah. Nya ayeuna jadi kanyataan. Eta jajaka teh datang dibarengan ku kolot-kolotna. Rek maheutkeun janji pasini anu kungsi dikedalkeun ka Nyi Eha dina mangsa-mangsa wawanohan. Harita Bah Janta dangdan manigining inung Nyi Eha nya kitu keneh. Geus puguheun Nyi Eha mah. Da puguh nu boga pokona. Paroman Nyi Eha teh bear marah mai. Sabab cita-citana tereh laksang di bah. Lalaki nu kapi ati jajaka nu kapi cangcam beurang jeung peuting ayeuna datang rek ngalamar. Abah kumaha sing ngaik dangdan? Gawat atuh itu tamu kesaleun. Cek ieu awewe dulur Bah Janta anu milu cakacikih nguruskeun. Nyaho teuing abah mah teu ngurus, ka ditu tanyakeun ka lanceuk maneh, tadi mah keur dangdanan di kamar tukang. Leos eta awewe teh ka tukang bus ka kamar barang goknya we Nyi Eha teh keur didangdanan. Rea geus kami masang paseut gelung ngarah sieup. Mok, gawat saya mah kesaleun itu. Pokna kalanceuk na nyatana indungna Nyi Eha. Naon ibi mani rusuh kitu atukeun we. Sing aing api-api itu Bang Bara geus kakelepan wae. Hayang geura eunteuk kana kembang anu keur sudeng mangkat. Lah bibi mah mani waas, mani hayang ngora deui. Teu beungeun si bibi mah. Nyi Eha bari jebi. Nu aya di kamar ting sarengeh indung Nyi Eha oge mesem. Akhirna nu dangdan geus rengse terus diiring ku duaan kaluar ti kamar. Regeureun heula di tengah imah. Indung Nyi Eha ngaharewos ka adina sangkan ngabejaan ka Bah Janta yen anakna geus sayagi. Nya urang bejaan atuh. Salanep eta awewe teh kahareup mani pacieuh hayang milu nguruskeun. Milu atoh ka Nyi Eha gok tepung jeung Bah Janta. Cinai geus siap. Toel ieu teh cenah ka dieu. Saurang hideng Noel Pak RT nu ditoel ngaliuk terus nyamberkeun ka Bah Janta. Ya naon Bah? Ieu RT. Jigana geus tepi kana waktuna ieu acara urang mimitian. Rek saha nu ngawakilan Abah? Rek RT atawa rek ku Ki Juman? Keun we ku kuring Bah. Cek RT. Katunggal dulurna keneh kapi adik Bah Janta. Syukur atuh. Segera atur diupna pihak lalaki cenah ngagunuk beh kidul. Pihak ti urang beh kaler. Kudu marena da ieu mah acara penting.
atur gue RT kalinya si Nyai cenah geus siap. Mangga. Harita keneh Pak RT teh ngatur-ngatur persiapan upacara. Rombongan ti Cibulan disabelahkeun sina ngajajar. Panghareupna para sesepuh ngagondeng calon panganten lalaki dari yuk ngaberes. Sila meni ngajajar. Sema-sema sejen nu aya di luar, ronghok ka jero hayangeun enyo. Teu kaasupkeun kabeh da loba teuing semahna. Ari tempat heureut. Sanggeus tarapti Pak RT ngagupayan Nyi Eha nu digoneng ku indung jeung ku bibina. Sileuneu Nyi Eha teh kahareup lempang lalaunan. Daripada ngagoneng. Barang jolo katepas sakabeh paneuteub tamplok ka Nyi Eha. Tetela Nyi Eha teh turun cahya. Cacakan basajan keneh ngadangdanan teh. Can sagala diterapkeun. Tapi kacirina geulis pikaresepeun mani amucuy mata kabita nyoy-nyoyan. Komo bisa lakieunana mani colohok di korona elok-elokan. Asareueus Nyi Eha anu sakitu mencerangna. Paingan Jalil bogoheun da memang geulis Eha teh. Tadi dia calikna Nyai, ulah tebih sareng Abah. Cek RT bari nunjuk ka gigireun bahajanta. Gek Nyi Eha diuk indungna jeung bibina oge dariuk di dinya. Kadang wargi nu sejena guk gek maturan anu teu kabagean di hareup mah tukangeun ngajajar. Jempe teu aya anu nyarita. Jung Pak RT nangtung kencaeunana pribumi katuhueunana para tamu ngong biantara nyaritana ancad laer kakecapanana merenah apik teu gurung gusuh. Eusina netelakeun yen acara rek dimimitian nu bakal mingtina manehna pisan. Para hadirin saregepna keur ngabandungan boh pribumi boh tatamu dariuk bari ngaregepkeun. Ngong Pak RT ngamimitian tumanya ka sesepuh tamu ngomongna salse jeung daria. Para bapak, para ibu, miwah para saderek sadaya, hatur punten kanu sami hadir. Ieu simkuring teh sejatu maros ka kersana kasepuhan di Cibulan menawi. Simkuring teh salaresna ngaraos reuwas. Rehna kasumpinganku para bapak miwah para ibu sadaya anu sakitu seueurna. Dugi ka ngalut ngengkeuy ngabana leut ngemat-ngemat nyatang pinang saur paripaos teh ama. Aku margi kitu kawajiban simkuring sebagai pribumi kanggo tumaros kanuna merawuh. Nah ieu teh rombongan ti mana bade ka mana sareng aya pikersaeun naon nu mawi tumorojog tanpa larapan teh kitu manawi. Mugia teu rengat manah teu runtik panggalih, mugi luntur manah kersa ngawaler. Cek RT beri jeung rengkuh hormat pikaresepeun. Malah katara sesepuh di Cibulan oge meuni ungut-ungutan kataji ku paripolahna RT anu ngawakilan Mbah Janta. Sabada jempe sakedeung jung aya anu ngadeg. Pangna kitu ngarah ka saksi ku kadang warga anu aya di luar. Da loba anu teu kaasupkeun tea sesepuh ti Cibulan teh rek ngawaler patarosan ti RT minangka wawakil ti pihak calon panganten lalaki. Ngong diantara basana alus lentongna hade beres entep sirihna memeh ngajawab kana pertanyaan Pak RT teh malapah gedang heula. Ngemplad panjang mata kesel ngadagoan. Tapi bubuhan hade nyaritaana teburung mata resep nu ngadengekeun. Nya akhirna tepi kana pokokna teh kieu.
Atuh kanggo salajengna ite simkuring teh ngawakilan rombongan ti Cibulan saja ngawaler kana pataosan anu kagungan bumi langkung ti payun hapunten anu kasuhun boh bilih ku dongkapna simkuring sapara kanca teh mata kruntag kana manah ite manakomo upami duwi kareuwas sakali deui hapunten rageureun heula hadirin simpe mani jembling simkuring sapara kanca ite bunga anu taya papadana bungahna kagiri-giri rehna engal ditaros langsung disaur dipariksa pamaksadan eta tawis pribumi anu sae budi ngajenan kata tamuna henteu ngabaekeun henteu ngamomorekeun kanu name tepang di dieu simkuring saja ngawaler taya sanes pangna simkuring dongkap ka dieu teh jauh di jugjug anggang didatangan lain lantung tamu laku lain datang tanpa sejak tapi mawa niat nu utama ngabantun maksud anu tangtu dupi nu jadi warga lantaran maksud teh dupi nu jadi marga lantaran simkuring teh gaduh anak lalaki hiji keur meujeuhna mangkat beger mun diibaratkeun Bang Bara mah Bang Bara eta Bang Bara teh teu betaheun cicing di imah ih kitu we gawena teh kakalaparan hiber kakaler kakidul tapolana ngulincar ka unggal tempat kumineng-minengna kaleungitan tapi kasok ngaraos hariwang boh bilih kumaonam maklum tacan boga luang jeung pengalaman nya ku simkuring teh sok dipapai ditatanyakeun disusul hoyong terang nakamana wasna eta Bang Bara teh barang geus kapenak mana horeng di dieu teh aya patamanan taman sari anu mangkat ku kakembangan kembang anu keur meujeuhna beuka paingan Bang Bara teh hiberna ka dieu bae da geuning aya anu seungit aya nu amis aya nu endah pikalucueun Bah Juhali eureun heula nyarita Bah janta sapara kanca unggut-unggutan nyeha ngeluk tungkul bari tanget ngabandungan tah kumagi kitu kewajiban simkuring sebagai sepuhna kanggo ngajeujeuhkeun nu jadi anak pangna dongkap ka dieu teh taya sanes jatuh maros kanu kagungan taman sari ieu nah kembang anu nuju mangkak teh tos aya anu nyirian atau napi teu acan boh bilih aya anu geus pasini janji nuna carita simkuring teu toleh apik taliti hariwang sareng salempang bilih tos aya anu kagungan mugi diwaler heula we nanon Bah Juhali melong ka Pak RT Yung Pak RT nangtung deui kutan teh kitu atuh kahartos ari kitu mah da leres ka dieu teh sok aya anu huang heong kekeleperan sun ngurilingan kembang anu nuju mangkak teh nuhun ka cidanuhuna upami eta Bang Bara teh aya anu mapaikeun aya anu nyusul nyalusur pade enggal bae diwaler teh perkawis kembang anu nuju mangkak mah bebas keneh teu acan aya anu nuna carita atana pititip janji sakitu rupina cek RT bari rengku ger hadirin keprok
malah nu di luar mah make jeung aya anu ngahuit sagala. Pipi Nyi Eha euceuy palakina ngeluk tungkul jajantungna ratug tutunggulan. Alhamdulillah atuh. Alhamdulillah. Ari kitu masih kuring saparakanca tegaplah. Nuhun kalintang bingahna sim kuring saparakanca. Atuh salajengna upami parantos kantenan kitu mah manawa sareng manawi ieu mah susuganan teh kasebatna manawi bahan katampi kauji sareng kataji bade wakcawe sakantenan pangna sim kuring saparakanca dongkap ka dieu teh taya sanes saja nuna carita titip janji nitipkeun Bang Bara supados tetep tumetep bae di dieu da geuning ka dieu kasukaanana sangem cohagna mah manawi sapuk sareng manah para sepuhna eta kembang teh bade dipetik kupun anak moal dimomorekeun moal dilalaworakeun nanging bade dianggo pibatureun hirup geusan silih pihapekeun diri dina enggoning ngambah kahirupan ngojayan sagala rumah tangga kanggo ngajugjug kanusa kabagjaan kitu menawi. Bah Juhali rengku hormat panona malong ka Pak RT ger nu hadir teh keprok aya deui anu suit calon panganten lalaki beureum pipina tapi hatena mah bunga ngan rada salempang bisi teu ditarima. Aduh, asa kataji ngoping maksad salira anu sakitu saena. Nuhun upami laras aya maksad kitu mah. Mangga teh teuing ditampi ku asta kalih. Teu diteuneun di handap-handap. Nanging sajadi tungkus dina kalbu. Ngagantung dina jajantung ngait meulit kana ati. Sumarambah kana baya ngahuripan sakujur badan. Mangga ditampi ari kanggo mah. Cek RT geus teu panjang malapah gedang langsung bae narima anu ngalamar. Ger hadirin keprok deui. Gap dua sepuh teh sasalaman dikeprokan deui ku nu haladir. Geus kitu dituluykeun ku acara sejena. Minangka pangjejer pikeun ngalengkepan eta acara. Pihak lalaki masrahkeun panyangcang ku mangrupa barang mas jeung duit atuh ku pihak pribumi ditarima kalayan gabungahan. Malah Nyi Eha ge manigiak mun teu era ku balarea mah kakabogohna teh hayang ngarontok tapi bisa nahan rasa bisa ngadalikeun diri ku narima barang pamerena ge geus pirang-pirang nuhun. Gerdeui atuh nu hadir teh keprok. Saenggeus acara pokorengse cungcong nu munyungan. Malah akhirna mah kabeh ngantai pada hayang ngawilujengkeun. Geus rengse gek dariuk. Ayeuna mah teu dipisahkeun, ngahaja dicampur. Ciri yen geus pagalo ngahiji. Nyi Eha diuk teu jauh ti jajaka nu bakal jadi salakina. Ayeuna resmi jadi tunangan. Kari ngadagoan mangsana akad nikah nu rek dibadamikeun sakedeung deui. Sor atuh susuguh tamu dijamu. Sor susuguh tamu dijamu heula. Recok anu barang dahar dibarungku sempal guyon gogonjakan suka seuri bungah naker. Di luar rame kudu ngobrol. Harita Bah Janta jeung Bah Juhali diuk ngareneng uplek ngobrol disaksian ku Pak RT. Sakalian tepung cenah hayang ngalalanya ngeunaan rancana akad nikah. Tetela teu hese badami teh daduanana geus pada pancegah teh. Rancana langsung jadi bulan hareup rek diresmikeun. Kocapkeun di luar. Di antara jalma anu sakitu lobana teh aya saurang anu colohok. Nitenan kajadian di eta tempat. Manehna mah teu milu bunga,
malah makalah juga anu sedih jeung nalangsa. Tayalian Iwati si Masnan sobat Jalil teh manehna tengah haja datang kadinya tadi nama rek ka sawah nenyo nu ngalut jadi penasaran tuluy nyamperkeun kadinya atuh nyaksian sagala rupana. Kurang ajar si Eha paingan ka aing nampi ka si Jalil nganya nyeri da geuning geus boga kabogoh si kejual sia jadi kapolosan aing ya. Aduh bajing luncat ke astana ya. Alah eleh jajaten ku urang Cibulan rasakeun si Eha. Ayeuna mah sia geura sukan-sukan isukan merasakeun sia. Cek garenengna si Masnan. Ituna teh bari ngareles init